budayawan ngalawan karena bangsa batur ngalawan dengan merek budaya. Mana bukti geuning baheula hajat buruan. Ngaran syukuran, sabab syukuran mah bahasa agama. Lamun bahasa agama muncul maka belana amok, Quran diduruk, masjid dibom, ulama lagi dipaehan. Maka muncul ngaran hajat buruan di jerona aya para wanten. Nu di daharna bubur beureum bubur bodas naon eta merah dan putih tah baju urang ge merah hanapna putih ieu teh nemogeun lambang Agustusan dulur. Ya. Merah dan putih. Merah artinya gede kawani, putih artinya bersih hati. Pek gerak gede kawani dan sumbernya kudu bersih eta hati. Dek bersih hati kumaha para pahlawan baheula. Ibarat kolot ibu umur 70 tahun masih kena melak kalapa. Kalapa teh 10 tahun lu bakal datang ka karabuahan. Mun ditanya abah keur saha eta? Keur anak jeung incu. Manehna maot kalapa datang nepi ka urang. Seueuh urusan kalapa. Nu melakna mah teu ngadahar sasigi-sigi acan. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Maka kudu bisa silih aja. Jeung moal bisa apa ngaran hirup mikiran takdir batu. Tukang son jeung kuring jujur capek nama capek tukang son. Tapi nu ngeunah kuring. Maruk deripu jadi tukang son, ngoprek eta mixer dan kudu ngunyalan ieu. Kuring mah datang ka dieu ngali gincing teu ngagubuk naon-naon, tapi hampura palebah bayaran meunang kene ustad daripada tukang son. Atuh tukang son dek sirik ka kuring. Heueuh anjeun ustad bener pisan sirik aing mah mane mah teu ngagemolna naon, ngan ukur ngali gincing. Tah lamun sirik tinggal tuker nasi. Tukang son sok ceramah. Kuring bener ke mixer, insya Allah panitia mau dibikin duit kaduan anak nah, sound sistem hancur kabel kurang atau ceramah butut itu kalau ahli. Mata pengaran hirup, tong sok mikiran takdir batur, meninggi hargaan satakdirna satakdir. Kuring pak cek batur ustad, kopiah sorban gamis ente kieu gaya. Sok bongkar di YouTube, kuring mah make gamis. Kebae kada gaya kuring jeung cara kuring. Kuring tibarat tu lebih kayuna gaya kieu tuluy isuk di udang da ibu teh leuh bakal kitu matak mending kieu ayeuna bapak biasa di kopiah tuluy isuk henteu kumaha batur boa euy ya bener ibarat ibu asup pengajian jadi henteu kumaha batur kade jadi kedul coba nu kedul pas datang leuh geus garela jelema ku ngaran takdir mah moal bisa dihalangan. Baju kieu calona kieu di kopiah geus dia bagian daripada takdirna geuning kuring sa Jawa Barat ku kurilingan dina ceramah malah isuk teh ka Subang ka Majalengka ceramah ibu ku kurilingan geus takdirna mah nya ayeuna cobaan ku RT udang sing badag gamis sing ngangsar tasbih ku gulung eudeuk ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha cik ibu RT anyar toba da lain takdirna mata bapak babin mas bapak babinsa tuluykeun ngamankeun nagara tong boga cita-cita jadi ustad serenkeun ka ustadeuna ka kuring ngan wayahna ieu warga pangamankeun ku alat nagara nyatana TNI jeung polisi tuh bardatun thayyibatun teh kitu geuning teu kabayang lamun TNI jadi ustad waduh kacau anya nah serenkeun ka ustad kuring ieu kuring oh banu nawaran geus cenah jadi pejabat jadi kades atau hampangna teu sudi lamagi teu sudi untung kena jadi ustad daripada jadi kades coba jadi ustad ceramah sajam pan lumayan balik teh gemong coba jadi kades sambutan sajam da geus ngan panitia puntenna pak kades dina sambutan da eueuh kitu nah mata hirup mending ge cicing dina takdirna masih tah ayeuna si akang mene bos jas hujan teraskeun anca garapan teh didinya tong make jeung hayang dagang tong make jeung hayang tani bisi lain takdirna geus jadi tah usaha teh dina jas hujan cenah sakalian rek deuk tani mangga deuk dagang ongkoh pek deuk ngaglusir pek ngan duit loba panyakit ge bakal beuki loba nah unggal penting hitung duit anjir aya bangsat geus keung pan sieun warung kagok gempon sieun warung kagarongan sieun bisnis hancur tempo pikiran nah takdir mah cicing dina takdir masing-masing ya bisi tukang son panas gitu sok naik kan gitu mik urang lebih ke
sok ceramah paling mustami mantap ya da lain takbir tamata hadirin kaum muslimin agama nu keur disasakeun diruksak nepi ka detik ayeuna teh ustaz jeung ustaz ambil pasea wae nepi ka detik ayeuna nilai persatuan jeung kesatuan hese wae ngalawan bangsa urang ka negara batur wanian. Mana bukti itu Bandung dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api, maka muncul pahlawan lagi Muhammad Toha. Gening Tasikmalaya ngalawan dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustafa, ribuan santri paragat nyawana dibedel beteungna ditetek beheungna demi Indonesia hayang merdeka. Lol Aceh Tengku Umar jeung Cut Yadin. Lol Surabaya are-are Surabaya maka dipimpin ku Bung Tomo. Lol Sumedang Pangeran Kolonel anu jadi Bupati Sumedang waktu harita maotna dicadas pangeran melaan ribuan jiwa anu ayeuna aya deui sejarahna naon siana leungit di dinya majarkeun digusur ku Oray Koneng pelentung teh di Cirebon. Di golongan ulamana saha muncul Baya Hamka Kiai Haji Agus Salim anu mengenal 33 bahasa diplomasi ulung nepi ka detik ayeuna can aya generasina. Da urang mah karek dua anu apa Indonesia jeung Sunda. Nah tadi nih ngomong begitu Indonesia sabare, Sunda sabare, awas jangan main sisi balong nanti dijebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Da digabungkeun pan Sunda jeung Indonesia. Kurumoy akhirna ti kota, "Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu." Anu kitu ceuk. Cengkuring ceramah di Bapak Bupati Bandung di rumah dinas 2 bulan sekali. Tara ku bahasa Indonesia. Nah, udah ngalartieun Sunda. Sok sieun pagejrong lamun Bapak bagian Mas, mah bagian sampek ku bahasa Indonesia. Da eta menempokeun karakter. Da karakter TNI mah kudu wobok atuh Ibu. Teu bisa karakter TNI nurutan ustad. Ustad mah punten kalangkung. Itu kan ustad. Lamun ditanjangu ka pemajikan, "Mi geranyang." Itu ustad. Coba TNI jeung polisi Allah anjir bahasana lain lebay. Geranyang siap belakang nanti itu. Jadi lamun pemajikan polisi acan yang tepit ditilang supaya. Ustaz mah kitu punten kalangkung. Matak nu maca undang-undang dina upacara hampura ulah kulebe ku Bapak TNI. Nah, bobog jawab ngalengkah lagi pan juga. Kitu dibukakeun geuning atuh teh kertasna. Undang kuring keur meragakeun TNI maca undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai diberi kemanusiaan dan beri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI coba ku lebih unang kurumoy unang RT biar nada sumbangan maksud kuring alat negara mah TNI jeung polisi tah ustaz mah bagian ngadoakeun oke panungtung lain pacorok pokon di golongan budayawan ngalawan karena bangsa batur ngalawan dengan merek budaya mana bukti geuning baheula hajat buruan. Oh, ngaran syukuran, sabab syukuran mah bahasa agama. Lamun bahasa agama muncul maka belana amok, Quran diduruk, masjid dibom, ulama lagi dipaehan. Maka muncul ngaran hajat buruan di jerona aya para wanten. Nu di daharna bubur beureum bubur bodas naon eta merah dan putih tah baju urang ge merah, hanapna putih. Ieu teh nemongkeun lambang Agustusan dulur. Ya. Merah dan putih. Merah artinya gede kawani, putih artinya bersih hati. Pek gerak gede kawani dan sumbernya kudu bersih eta hati. Dek bersih hati kumaha para pahlawan baheula. Ibarat kolot ibu umur 70 tahun masih kena melak kalapa. Kalapa teh 10 tahun lu bakal datang ka karabuahan. Mun ditanya abah ukur saha eta? Keur anak jeung incu. Manehna maot kalapa datang lebih ka urang. Seueuh urusan kalapa. Nu melakna mah teu ngadahar sasigi-sigi acan. Pahlawan gitu Pak negara Indonesia toh pati kadiekeun kemerdekaan mangga ridho beung diteuteup beuteung dibedel suku leungitkeun hiji nyawa ditanggeunkeun dengan catatan hidup mulia mati syahid nu penting Indonesia merdeka supaya ngeunah jeung anak kaincuna
HD nya dikit tuh kade dari kajajah keneh ku ideologi artinya ku pemikiran tujuan daripada merdeka bersatu berdaulat adil makmur. Jadi namun aya jelema poe ayeuna geus mau ngahiji pabeda-beda pahir-hiri tampian pagirang-girang pancuran Belanda eueuh Jepang eueuh tapi si eta mau ngahiji antara urang jeung urang berarti kajajah ku hawa nafsuna sorangan. Alah heueuh ya. Da ieu teh ngayakeun kieu teh ladang persatuan. Cek RT kami nu nagihanana, cek masyarakat abdi nu udunana, cek karang taruna kuring anu jadi panitiana, cek bapak babin mah babinsa kuring nu hadirna deuk sambutanana, maka sepakat saha nu diulumna Pak Ustadna, cek nu goreng pucus mah heueuh urang nu udunana, ustad nu ngeunahna tong kitu. Ieu mah goreng pucus. Ieu teh nilai persatuan. Mata tujuan daripada merdeka bersatu. 2 berdaulat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk bener teh. Tak kanyataan mah gede wadul. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Geuning si eta datangan 5 tahun sekali adi hayang dicoblos, geus jadi gebus ka alam gaib, ai siapa jangan diri jariah. Cicing ya. Ayeuna 2024 teh aya pemilihan lamun aya nu ungah ka ibu surah seuri beuleuh komorena amplop bari teu wabuh yakin si eta deuk nyalon Pak. Ngan rakyat ayeuna cerdas duitna dikokot nyoblosna ka nu lain. Batak teu saeutik ke 2024 tempo rumah sakit di Sarua nakleuk Pak jelema. Marake kolor, marake baju partai di tengah jalan geus kikian coblos ai kuring nurutan geus coblos kumaha cepat tur dulu edan jadi duaan itu kunaon ibu si eta jadi edan nyalon dewan teu tulus jeung teu jadi naha sawah digadekeun mobil digadekeun imah beak jadi henteu ku salaki pamajikan diusir paingan stres dah hayangna hayang teuing kedaulatan ada di tangan rakyat cek saha dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat maju mundurna negara dipersilahkan kumaleungeun ibu matak coblos pemimpin urang anu sepakat ujung hate tong sok nempo lalaju batu ayeuna pan presiden kitu lulin Prabowo Anies Baswedan Ganjar Pranowo ibu teh bakal napalkeun baligo gitu tetangga itu Prabowo ieu Anies Baswedan ieu Ganjar Pranowo papaut coba lamun ibu maot ngadek datang Prabowo milu tahlil tamataatna politik mah maju teuing ulah mundur teuing ulah si negara tengah usumna 2024 milih ya milih entong teu milih usumna ai 2025 mah geus ngajar dahog lain kudu ngalus-ngalus jelema harti kedaulatan ada di tangan rakyat tilu adil opat makmur alah ampura bab adil jeung makmur mah masih kana loba jelema nu beunghar ge hayang meunang we bantuan nu 600 dina corona dari mana nama korong boga sawah lega mobil aya motor boga ini KBRI cing ibu bade ka mana bade nyair ke nu 600 cenah aset cing pan ibu mah gedong ge sigrong mobil ge mewah sama ge lega gelang ge boga korong aya nah anu kali capluk milik bayi milik kajajah nah ongko merdeka geus 78 tahun tapi nah urang teu merdeka ieu hate teu bebas mun bebas mah datang ka RW RT hampura mak meunang 600 dina corona ngan mah marumasa imah boga sawah lega pangmikeunkeun kana hakna itulah kemerdekaan orang mah lain anjing pas meunang teh susulumputan bersembunyi di balik tirai wah ieu mah kapanggih teh teuing teu meunang si gede wadul sia ala anjing teu meunang RT dicarekan jadi sasaran RT gelo RW edan citi kunaon ibu nyarekan RT jeung RW batur meunang 600 ayo teu euleus si eta kongkorong ge panjang we enak teu bisa dihakan gitu kudu pengalamanna berarti si ieu kajajah ku hawa nafsuna bebaskeun da merdeka teh geus 78 tahun sing bebas ieu hate kolot baheula masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh cicing bisa kasiliran aing hoream masjid dijaga Belanda kumaha Palestina Masjidil Aqsa dijaga ku Israel ka masjid hese kudu demo wae kudu perang wae baheula Indonesia pernah ngalaman sarupa kitu masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh kajeun nyawa ditanenkeun poe ayeuna nah masjid dijaga Belanda nah kosong
berarti poe ayeuna dijajah lain ku Jepang, dijajah lain ku Belanda, tapi poe ayeuna jujur urang dijajah ku kedulna awak sorangan. Bener? Dag ngayakeun bajidoran para pemuda gareng kertihan ai kulingnya ah. Kira kunaon maneh eta kertihan? Galeuweut. Cing teh jeung saha gelutna jeung hancip. Lah cing teh make jeung gelut jeung hancip, nah make jeung gelut hayang joget. Nah cing teh joget biada naik ka luhur panggung ari leuleus. Nah cing teh kunaon make jeung leuleus? Apaan geus nginum AO arak whisky Donald Brandy. Napja heroin jeung morfin. Oh, kumaha cing teh terasana lieur. Berarti sih ari maneh mungkin jeung nginum menu kitu deuk joget mah joget we ngarah indah dipandang mata, deuk nyanyi atau tanpa nu kitu alah cenah modern bro. Geuning atuh cinta maneh rancucut getihan kunaon ditanya usaha ku hancip cinta inget teu maneh baheula ngarebut kemerdekaan ngocor darah para pahlawan melaan naon baheula melaan hayang merdeka ai maneh ngocor darah hayang naon joget lebih ke level anjir. Ai kuringnya ah di kana kitu cinta ka dia kamu ngelajo bisa ditewak polisi jadi ditewak ku Pahendra ayeuna teh hadir ka dia nuju ramana di rumah sakit teh WA cinta bisa ditewak ku Pahendra ngajana ka mana urang ka masjid panyaahan ustad mah kanu kitu bawa ka masjid sare sih karena sare ai HP na merek Nokia aya anceran ai Nokia baheula kan rada deuringna kan hiji duduk jiga dulang da kajerkeun sirah nalieureun anggar kana adan mah inget teh redeg adan lohor jam 10 alhamdulillah Allahu akbar kuring ngegebeg hampura di ngomong kasar tong diturutan da ieu nyontohan kumaha ceu kuring bal ai sia bet adan jam 10 lohor mah jam 12 tah bebal asup kana mie pan kadenge ku babin mos ku babin sah ku RW ku RT ku kades jeung ku kadus berang teh eta jelema demo ka masjid ngadeg ibu abdi kumaha si eta nah cenah ustad bagi jeung ngadeg sia cenah gara-garana ada make bebelan darah remo jelema kumaha cek eta jelema nah ku kalemna mana cenah babin mas jeung babin sana RW RT kades kadusna anjir lalieur kitu hampura ka babin mas ada cek api cek nah cek teh make jeung lieur DKM adan ongeng-ongengan bari alus nada eueuh ka masjidna di urang adan make bebalder ka masjid jadi pikir bener si eta